pemirsa, patepang deui sareng abdi Nidia sareng Eka Kurnia dina acara ngeunaan warta minggu kanggo ngadadarkeun warta anu paling up to date yang terpercaya anu urang rangkum dina warta enjing ieu. Puluhan anggota geng motor bersenjata berat ditahan Polres Bandar Lampung Minggu 11 September 2022 dini hari. Lolobaan anggota geng motor ieu masih siswa SMP jeung SMA. Kepala Satuan Samapta Polres Bandar Lampung Suwandi nyebutkan jumlah anggota geng motor anu katewak aya 46 urang. Kami ngamankeun 5 lokasi di Bandar Lampung nalika operasi tadi peting. Cek Suwandi di Mapolres Bandar Lampung Minggu isuk. 5 lokasi penangkapan eta di Jalan Teuku Umar, Jalan ZA Pagar Alam, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Gajah Mada, Jalan Kesehatan Pahoma jeung Durian Payung. Kapolisian oge ngarampas sejumlah barang bukti mangrupa pakarang seukeut anu disangka dipake tawuran. Suwandi menyebutkan 5 pangkaran seukeut nyaeta pedang 3 bilah, arit 2 bilah, jeung parang 2 bilah. Denis nyatakeun panangkepan puluhan anggota geng motor lumangsung secara dramatis di Jalan Gajah Mada. Basarek ditahan, katenjo sababaraha anggota geng motor anu ngacungkeun parang ka patugas samemeh kabur kagang leutik. Tina pamariksaan di lokasi, sajumlah anggota geng motor dipikanyaho nyumput di imah jalma. Sakitu wae beja anu tiasa didugikeun dinten ayeuna. Abdi Nidia Sareng Abdi Eka, pembawa acara Warta Minggu Sonten simkuring ngahaturkeun nuhun sareng ningali anjeun dina waktos anu sami sareng acara dinten Minggu jeung sia.